karunya ieu mah digana teh rada berat masalahna orang elingan. Ye. Hampura ieu mah lain mampatahannya urang sebagai awewe sok ngarasa gitu tara mikir panjang, urang teh sok cek urang teh geus lah bubar. Urang teh kitu matak awewe mah kudu rada dimengerti. Ye. Cing sabar we nya. Dari nu ngaran rumah tangga mah pasti aya cekcok wae mah ye. Kan ieu omat pertahankeun rumah tangga mah. Komo ayeuna nepikeun ka cerai mah karunya budak omat pertahankeun. Aing mah patahan maneh. Lain sia mah patahan aing. Ieu mah urang mah ngabejaan we ka di dinya nya heuh. Nyage urang di dieu sok guntreng wae. Omat pertahankeun. Da anu ngaran keles mah ye, tong buarah urang anu umur jagong nu ngaran rumah tangga mah. Aing nu dipapatahan ieu teh. Anu geus lila wae ge nu mang tahun-tahun. Pasti keles mah nu ngaranna ge rumah tangga eta teh cenah cek ustad mah bumbu-bumbuna. Heueuh eta teh keur maneh, lain keur urang mah teu bingung rumah tangga henteu. Nyata kitu. Kan maneh nu bingung mah. Nya nuhun ari nganuhunkeun mah wios lah. Itu. Saya yang memberi masukan Anda, bukan Anda jadi ceramah ke saya. Geus tadi tuh deui juk. Saya mah dibere wajangan teh kalah ka mere wajangan deui ka aing. Lieur. Heeh, tah bener kitu nya cek abi mempertahankeun kitu. Si anu indut aing indit. Pada nafsu ya? Nya dari anu ieu dengekeun. Indit. Nya emang masalah duit mah. Aing nu salah mah aing awas. Itu geura si iem keur di patahan deh kalau ngaleos. Sarneng. Astagfirullahaladzim ngan ngaganggu we aing. Hey. Deui atuh sia teh. Geranyeun kue di dinya teh ayeuna teh lebaran. Batur mah pak-pik nyeun kue. Di dinya mah kalah ngomeh HP we. Si perhatian teuing ka aing atuh aing mah geus boga kue mah aya di imah. Geus meuli kue mah kue. Heh. Dengekeun. Kalau ka nyencak kue, aduh Gusti nu agung ye. Kue, cak kue mah tinggal meuli we atuh. Ye, ayeuna mah usumna kue kadangu. Heueuh muhun. Ye, usumna kue mentak cilik teh korekan geura. Dinya mah rada palawur euy. Nyeun kue, lain meuli cak kalah nyeun cak kue dinya. Kela aing nu budag teh aing atawa sia. Astagfirullahaladzim kalau nyeun budag. Kumadinya we urang ngabejaan karunya. Ngeuna budag mah erek lebaran mah. Maneh nu budag aing mah lain nanyakeun budag jelema teh diganggu we aing urusan jeung si eta lieur. Tong ngahulang wae kembali tong di pikiran Pak Majikan mah. Da adatna kitu ningannya. Pak Majikan kadang mun emosi teh pulang bengtor ingat. Ngajak balik mah aing nggak mampu hirup serangan tanpa maneh. Kadang kan awe mah kitu ningan. Ayulah sok aing nu patalang ngajak ngeusan cerai ingan eta mah kudu ku emosi pan pikiran awe pono. Kudu sabar we tong pati di pikiran teuing nu penting urang enak gede leutik ge usaha mah jalankeun nek gede rek leutik oge. Kitu. Ngecing sabar we nya. Abi milu prihatin ka sia. Ya da meureun teh ajeng terbaluang keur loba pikiran. Jadi ngomongna suka mana wae da awewe mah sok kitu ayeuna mah kieu we cek abi mah dengekeun si ceulik katuhu kaluarkeun ye ceulik kenca dan nu ngaranna awewe mah kitu kabehanana ye dengekeun abinya abi lain mamatahan ieu mah punten da awewe mah atuh da bibirna dua malum we ayeuna sia aya masalah jeung si teteh nyemeureun nu ngaranna di rumah tangga wajar cekcok mah eta mah da bumbuna ye tong warah urang anu cekasarna tai kupuna dina rumah tangga teh sekelas anu mang tahun-tahun gitu pasti aya cekcok dina rumah tangga mah. Ciri didinya mah tarima tika tuhu keluar ti kenca geus pugul ciri didinya mah katuhu teh kadenge kenca kadenge pan urang teh ngomong kitu bieu teh udag cicing tong sok loba di pikiran. Nah jadi urang nu dipapatahan lain abi mah da pan ngomongkeun teh nu diajarkeun teh ngobrol teh ieu teh dina rumah tangga najol kena gehu sok teh nyara rambung dulu teh aneh aing. Salat heula. Tuh geura ngaleos we nya. Tulis marudik. Sisat. Sarneng.
Lain didinya kamari can ka beli baju lebaran. Urang mah nyaah nya ge sok border jeung didinya. Ye kurang dibere bahana ya, kaput we sorangan ye. Kela aya angin naon maneh Ya. mager ka urang. Lain gegara nyeman ieu ye mere tah bahana ye kurang bere jang ngaputna bae, kaput we sorangannya. Nu bener sia teh. Teh urang Kela. can beunghar. Kela. Ya duitna. Kela. Oh, cager. Ye. Naon ieu jeung mere duit kan Ye, segala. ye bahana kaput we sorangannya. Jang barudak oge bae lah. Mas sia koplok ka aing. Memere baju naon ieu mah? Ye, Teu hidung sia mah ka aing memere karung koplok. bae dinya mah da alus make karung goni ge. Tah, kaput we sorangan jeung baju. Aing nu burung kita ngaput baju nu kieu patut astagfirullahaladzim. Jadi naon sia udah so iya bisa mere duit ka aing 50.000 moal aya aya tukang jahit 50.000 koplok ku Aisyah. Deug. Ya. Aing mah lebaran ayeuna mah 1.000. Ai didinya naon atuh jol-jol ujuk rek modaran urang sagala. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti aduh. Lebaran deug lebaran. Naon masalahna? Ai jangan rek modaran euing. Lebaran. Heeh, urang ge apa ya? Lebaran deug lebaran. Di nu agung, ai dihang dicekek poe. Anjing kayak heula. Naon aya di dinya? Modaran sagala. Saha naik modaran di dinya ieu teh lebaran urang teh rek curhat ka karaja urang teh rek sedih, rek curhat sedih sebagai partner yang baik aing teh rek curhat ayeuna teh rek lebaran. Heuh apa? Naon rek modaran sagala. Aing sanyakeun jeung di dinya ge aing mah eueuh niat rek modaran. Yang kumaha? Sia mah Rek kitu modaran ka sagala. aing. Ih, anjing salah deui. Modaran teh naon masalahna? Naon mimitina jorek modaran sagala? Lebaran anjing lebaran. Lebaran. Lebaran, udah lebaran. Aing mah teh hayang. Hayang aing mah modaran maneh. Naon eueuh untungna aing. Modaran maneh. Mun didinya lain awewe geus tak kurang layanan. Jorek modaran sagala. Lebaran. Teuing atuh. Lebaran, lain modaran. Salah deui wae nyawa aing teh rek curhat. Biar aing capek urusannya si Udang. Atuh petit. Hei, Naon? didinya Nempel, ngahaja we atuh, sia. Duh, api-api make ieu. Dinya mah Nempel, ngode we ngode. Duh. Udah naon Ya, urang? hampurannya urang hampura moal kagoda. Ngahaja ieu mah ditubruk-tubruk sia. Itu geura manehna nu nubruk, manehna nu lieur salah. Ih, Kanu si Joni alah hanyut kumaha. Ngode wae si ieu mah. Sarneng lieur.